Ayeuna mah 50.000 teh hargaan. Naon tekaur ka tukang sayuran beak. Mararang Ye, hirup teh nih bersyukur nah didinya mah. nya teh 50.000 ya 50.000 ya. Heeh. Duit teu naonan, ieu 50.000 cik bisa kabeli naon wae. Nya ayeuna mah lamun ka tukang sayuran kadang kurang. Heeh, bisa kabeli naon wae ya teh cik 50.000 teh. Nya bisa kabeli ngan ayeuna mah sakali keluar imah 100.000 melayang. Kitu. Ayeuna mah teh cukup ku duit 50.000. Teu bersyukur pisan angger hirupna teh. Lain teh bersyukur. Ku Yeah. ayeuna mah mararaha teh. Tarimakeun menang duit sapoe 50.000. Ai batur mah nepikeun kamulungan hayang duit 50.000 teh nepi ka naon? Nya saha anu teu bersyukur cik abi 50.000 ayeuna ku. Teu bersyukur eta mah ngaranna kupur nikmat. Haye we sagala disebut. Teu mahi duit, kumaha urang nyukupkeunana? Lamun sakirana 50.000 teu bisa meuli hayam, sok meuli hayamna atuh ulah meuli hayam atuh beli tahu tempe. Hakan eta duit 50.000 teh sing mahi. Gitu. Jadi hirup teh loba bersyukurna. Lamun ayeuna udah gue kana duit haye lieur. Ampun, ieu pamajikan Yobi Gusnya. Iya duit 50.000 di mana ya duit salobakil? Allahu Akbar. Ya Allah ya Robi, kupur nikmat pisan jadi. Lain kupur nikmat, ayeuna mah keluar sedikit 100.000 melayang. Montong keluar geus nyaho duit boga eueuh mah. Oh cicing engke mah repeh matakna teu boga duit cicing. Heeh, cicing di imah sakirana teu mah imah geus cicing di imah. Tong ayeuna komo boga hutang. Der, ai kalawe diheulakeun ayeuna kalah kagegelindingan kali tu ka dieu. Ari mayar hutang teu mampu. Pane tapi omongeun deui. Tah kitu geus we enak mah mendingan cicing sakirana teu boga duit mendingan cicing. Heeh kitu. Kitu. Tah ayeuna ulah nepikeun ka jadi omong duit 50.000, 25.000, 50.000. Nikmati, syukuri, jalani hirup mah. Tong loba ngeluh. Nya saha nu ngeluh batur ngomongkeun realita ayeuna. Geus hoream loba ngomong ya biar rek ngitung pembukuan. Angger datara daek di omongan mah.